Hir anu hewa mah urang. Balik mandi datang ka imah. Jang narik iuran anu kamari hanca manehna kan. Nah, siap cenah gitu. Nah, giliran rek mangkat cing ka mana? Nah, ieu jama ka mana ceng teh eueuh. Panongkrong di kulon atau di kecinana? Tah, caritana di teangan ka kulon eueuh. Teangan ka kaler eueuh. Nah, ieu ka mana cing? Urang kan pusing rek narik mana nu geus mana nu acan gitu kan. Nah, pan nya mah duit sagebed jam mana? Teu apa gitu kan. Urang bingung. Nah, sore teh nah cing naon? Geus di RT 12 geus keur narikan. Sorangan. Aduh, ieu cek aing teh ieu saha deui? Atuh pan ku urang didatangan teh dabi entos entos mayar. Waduh, cek urang ieu. Ampun. Urang bere buku main narikan kan nulis Kurang. semua ayeuna. Urang kabingungan cek urang teh ieu jadina nama. Aya nama geus nulis geus. Cenah urang mah cenah pugu rek ka ditu teh nama cenah gitu. Ieu ka dieu heula bareng jeung urang. Ami teu era cenah teh. Mana ieu entos encan. Nah, mun entos mun acan-acan gitu. Nah, eta cek urang tuh. Geus Kasep digolok. ngeupeuli duit sagebed urang bingung. Da kudu pertanggungjawabkeun saha-sahana teu puguh. Ampun ari geus teh. Gong, kasep digolok banyak. Hanun. Kasep. Jadi nepi ka wayak ieu ge tuh nempel wae golep teh. Gambar Joni. Kasep. Make minyak naon? Jabaeun mah teh gegetret ieu nya. Henteu. Henteu nama. Biasana lamun ngopi teh gegetret ongkoh. Nah, aya mah jenake bersih. Teu mandi. Pagi-pagi teh jangan dulu ke rumah saya sebelum mandi. Itu. Ayo mah berarti ngopi di bisri. Nah, Nanti bisri pan hari deui. kalau udah mandi baru boleh ngopi. Eta huntuna Tapi alhamdulillah mandi heula tadi isuk teh. Cuma nyenengin papi.